Eh, anak gua kenaon ceng? Alah, nyebor cengek, Bos. Nyebor cengek. Heeh. Orang aya pengabdi yang mak cengek. Kemudian dia karena hari ini kan sawah ge di belakang da hujan. Nah, musim atuh da enak mah ceng. Di mana tuh, Bos? Urang, Di mananya? urang teh tas nyelikan taneuh ieu teh. Ieu teh aya nu mesin taneuh ka urang teh kan. Teu jadi dibeulina dan dijualna lain dibeuli teu jadi dijualna secocok harga Berapa harga, Bos? Kan urang atuh, Bos. Mana? Iya, sawah Oh, ieu. ieu sawah. Heeh. Sabaraha? Yang 3 juta, Bos. Lah samata. Loh, aya tok meuli moal moting urang kamari meuli ngan 100.000. Aduh, Bos, di mana tuh aya harga 100.000, Bos? Nah, aya. Asli urang kamari menang 100.000 ceng. 100.000 lah, moal Bos, mun 3,5 juta mah arek we, Bos. Lah, moal ceng, mahal teuing. Mateuing ya, Bos. Mahal teuing. Bener, urang kamari menang 100.000. Dasar gunungan gelo ieu sudah nawar 300.000. Kamari urang menang ceng. Eta jang pesenan ieu teh mesen ieu jaman teh. Menang 2 karung 100.000. 2 karung. Heeh, 2 karung 100.000. Allahu Akbar, 2 karung asuhan perbata, Bos. Lain 2 karung ieu mah. Iya mah ieu 2 karung.